Gapura mendak harapan hidup sematmu muntangan lempang mudak paningan muru waktu satang tungan mudah gelampasa amparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu patepang dangu desa sareng sim guring Mang Anggang. Ciru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha dararamang mitra nuhun upami dararamang mah eta nu kumaha Anggang disuhunkeun siang kalayan wengina. Samantawis ngantosan naskah disiapkeun urang senggol-senggol deh nya mitra sakenafe mitranya ngawagal aya teh Eli Karwati atur nuhun aya teh Dania Andriani nuhun ya aya teh Tini Sumartini teh Paujan NR Kang Adip Permosa nya punten Bang Haji upami arek meser kaos ku macarana samantawis ieu mah panginten kaos da cantiasa di orderkeun ku margi Manggangna masih sibuk keneh kin insyaallah kapayunnya tapi mangga diantos nga-WhatsApp kana nomor WhatsApp anu parantos di tayangkeun dina setiap dongeng nanya ditinggali dongengna di handapna aya WhatsApp aya nomor WhatsAppna di handap sareng nomor rekening kin mangga daftar we heula anu bade maresen kaos daftar heula engkin upami tos aya 10 urang langkung mangga ku Manggang bade digarap upami hiji-hiji mah panginten da cantiasa digarap ku margi Manggangna masih sibuk kenehnya tapi sanaos kitu teu kedah salempang mangga ada daftar we heula nga-WA kana nomor WA anu tos dicantumkeun Mang abdi pesen ukuranna sakieu bentukna kieu-kieu kitu nya diantos nuhun. Aya Mamah Tita aya Kang Cep Rusmana aya Teh Mimi Nur Cahya nuhun Mamah Pipit aya Cartika Atika aya Kang Dedi Sulaiman Kang Sukendar Nindiri Ratnasari Mauis Teh Nur Jamilah Teh Titin Hartini Kang Bambang Triana Kang Uri Samsuri Kang Hasan Supriyadi Real Kang Hasan Supriyadi Real aya Bunda Atikah Nani Mama Sigit Teh Yati Herawati nuhun aya Kang Deli Sungkara aya Mamah Dewi nya manco sareng kopi na nuhun Kang Dede nuhun aya Teh Depi Kang Depi Supriyatna bangintennya nuhun aya Umi Wiwi Rangkas nuhun Teh Jainah Teh Nunung Nur Solihah Neng Melawati aya teteh gege goke nya atuh nuhun kana parantos manco sareng maparin komentar na mangga mitra supados teu nyangkulung teuing kana waktos urang barandungan bae dongengna tapi sateuacanna urang padarkeun heula tungtung dongeng dina episode anu kamari tos dugi ka manetah supados Manggang teu hilap neraskeunana mitra. Garing kumaha duitna geus jadi kararas garing aneh akang oge itu Allah geus bisa ngabodor ayeuna mah yeuh Kang di mana-mana oge ari jelema gawe mah balik teh mere duit lain ngadon ngabodor heuheuy deuh hayang rek jadi sikabayan merenya nya ke kurang nama ditambahan isukan mun balik di kalembur ieu sasana ke ongkos akang ka Bandung jeung keur meuli dahar poe ieu Gubrag meh nambeutkeun maneh kana kursi. Ampun Gusti kabina-bina aing mah boga salaki teh. Mirah bari rusuhan dangdan. Kenceling we kaluar imah. Ninggalkeun Sujani bari jeung teu sasalaman acan. Kaluhur make kaos paragi aerobik mani ketat, kahandap street panjang warna bodas,
make sepatu Adidas pulas bodas. Rambut dibengket, nembongkeun punduk anu kokolenyayan. Sujani ukur kumetap nempo bujur pamajikanana anu gual geol guplak-giplak bangun ngabibita. Karelak nyelegan ciduh sorangan. Bari panon angger netep pamajikanana nu lempang ngagiplak nepi ka jalan gede. Teu majar kumaha. Sujani ngan bati ngarahu. Sujani geus eueuh deui ka hayang, ujung mehna cengkat leos kaluar imah. Indit ka warung mati, rek meuli nasi uduk jeung meuli bubur hayam keur nu jadi anakna. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang teraskeun wilujeng ngabandungan. Kocapkeun bada lohor. Panon poe moncorong panasna karasa menimureret. Ngan untung kaupahan ku hiliwirna angin gunung. Nu nebak kana daunan. Nu aroyag pating harulang. Dina kaayaan kitu berele aya sorambe di gigir imah Sujani. Nu aya di lembur kawas nama keur ngadaharan daun cau plakna. Da Sujani sok pirajeuneuun melak cau di lahan nu aya di tukangan imahna anu teu dipake. Dipelakan keur ala-alaeun. Berele deui sorambe mingkin rame kuniang Sujani. Hudang tuluy gura-giru ka tukang. Tapi karak oge salengkah kaluar ti imah. Kolebat teh aya nu ngolebat ngageuleuyeung mani tarik teu napak kana taneuh. Saha eta? Wayah kieu bet los-los ka kebon. Saha? Reg Sujani ngarandeg bari ngawaskeun nu geus ngareles. Kurucam-kerecem terus ngagisikeun panonna sababaraha kali. Tetempohan kitu. Cenahna deui gidi ngaleos ka pipir. Bener we. Loba embe keur ngahakanan daun cau nu kakarak sirungan. Hus. Embe teh. Abang sato daun cau menang malak aing eta teh. Hus. Kacida pisan karek sirungan. Na atuh, karek oge cacap omonganana teu lila kolebat. Aya nu ngolebat deui. Jirim bodas nembongan di tengah poe nu ereng-erengan. Wanci tangange les eta jirim ngaleungit di tukangeun tangkal cau anu rada jangkung. Gebeg Sujani ngagebeg. Kakarak ngeuh nu ngolepat teh bet kawas awewe. Saha eta teh? Jiga awewe nu keur peuting. Apal kana kain bodasan nu mungkus awakna. Abong cekolot baheula. Montong kukulam perengan wanci tangangi. Bisi diserek kelong wewe. Kolebat deui eta jirim kokolebatan sakilat naker. Siut nyirorot ka palebah dapuran awi. Les ngaleungit. Piraku jurig mah? Panas poe menterang-mentring kieu. Ceuk Sujani. Berele deui embe beberelean muyarkeun ka reuasna. Kop Sujani nyokot batu leutik sababaraha siki. Belewar dialungkeun ka palebah embe bari gegebah. Hus ya he. Hus. Beretek embe lalumpatan ngajauhan tangkal cau. Tuluy ngarabring kalebakeun bari angger beberelean. Red Sujani ngararet deui kana tangkal awi nu rada jauh ti manehna nangtung. Tapi geus teu katempo nanaon deui. Tetempoan? Cek gerentes hatena. Geus kalabur mah embe manehna asup deui ka imah. Ngan samemeh nepi kana panto tepas, basa ngaliwat ka pipir. Dihandap jandela kamarna pabalatak kuntung rokok. Kuntung rokok urut saha yeuh? Mani loba kieu? Cek Sujani bari nengetan kuntung rokok. Ji Samsu wungkul. Rokok Ji Samsu wungkul. Cek hatena deui bet. Asa aneh. Nah loba kuntung rokok Ji Samsu.
di handap jendela kamarna. Bari red kakenca kana jendela kamar manehna. Si Mirah ayeuna ngarokok kitu. Galecok hatena bari nyawang deui bibir jeung huntu pamajikan. Da cenah mah mun nusok ngarokok mah bibirna sok rada hideung atawa geuneuk. Pak, Bapak, Pak. Kadenge suara budak ngageroan ti dapur. Lamunan Sujani kapegat kusabab anak gegeroan ti jero imah. Sujani gura-giru asup ka jero. Aya naon? Cek Sujani sanggeus di jero nempok budakna geus guligir. Hoyong diibakan ku Bapak. Jawab Jana bari nungtun bapana ka tukang. Bapak jam sabaraha rek meser acuk teh. Sapatunana heula we Pak. Soehna tetos ageung pisan siapa? Eta we. Engke meser jalakotek sareng kembang goyangnya Pak. Sareng kalua jeruk. Mangga gedong gincu, berem, sinapel, dodol markisa, dula cakar, emping melinjol Khusus sareng. hiji-hiji atuh pamenta teh. Pan rek meser sapatu teh ya. Sujani motong baceona budak bari pipina dijembel. Oh nya sepatu Bapak. Jawab Jana bari nyereukeuk seuri. Kakarak ingat yen nepi ka harita oge can dibelikeun wae sapatu kudu jadi indungna. Jika budak eueuh kasusah padahal kamari samemeh indit sakola teh geus dicarekan bebeakan ku indungna. Lak-lak dasar bad disepretan suku ku sapu nyere. Dasar babaraha kali menta ganti sapatu. Menta ka Bapak maneh. Tong ka indung wae sia ngurih teh. Cek indungna harita bari cepret deui nenggelan sapu nyerena. Keur Sujani sorangan manan budak can dibelikeun sapatu soteh meureun heureut ku waktu pamajikanana teh. Lantaran pagawean nu antukna kebutuhan anak kapopohokeun. Kaluli-luli ke mun balik rek diingetan kitu paniatan Sujani dina waktu harita. Bari mandian budak dicumplangan, sirah jeung awakna digosokan ku sabun omo. Giur-giur awak budak dibanjur make gayung nu dijieun tina cangkang berenuk. Sanggeus rengse tuluy diandukan di bajuan. Mitra kaum dangu. Harita Mirah nepi ka beurang dianti-anti teh. Malah nepi ka panon poe mimiti condong ka kulon oge. Nu ngomong senam teh tembol-embol datang. Akhirna Sujani mutuskeun make duitna sorangan tinu hasil kukumpulna. Mangmelikeun pamenta anakna. Lain ukur mangmelikeun sapatu tapi baju oge jeung kueh-kuehan kebeukina. Ngarah budakna senang. Tong katempo sedih jika kamari waktu mimiti panggih. Kasedihan budak memang sakilat pisan teka tempona teh. Katambah Jana kawilang budak pinter nu bisa nyumputkeunana. Ngan sanggeus bapana leumpang rek balik deui ka Bandung. Jana katempo nyusut cai matana ku kain hordeng nu warna beureum garis-garis koneng. Bari terus netep tonggong bapakna nepi ka ngaleungit natungtung panenjo. Aya rasa sedih nu minuhan jero dadana. Teu burung kapalidkeun ku cirulungna cai mata. Pak, Nana hoyong ngiring Pak.
Hing manehna cerik jika kamari bari lempang kanggona goleah sare bari ngusapan bantal urut sare bapakna. Sep disesepan diciuman tuluy dikekepan nepi ka sarena. Mitra kaum dangu kocapkeun di Bandung. Sujani nuges datang deui ka Bandung. Harita isukna rek miang pisan digawe, geus ginding make papakean nu karak meuli kamari. Kameja, calana jeung sepatu alanyar kabeh. Saha we anu rek nyangka yen manehna saurang supir. Komo nyangka kungsi cekal gawe dina angkot mah. Basa nepi ka imah dununganana Budiah oge geus sagedang dan make rok satuur, sapatuna lancip jeung luhur nu dibeli mangkukna sapadan warnana jeung baju kaluhurna. Budiah sarua moal aya nu nyangka umurna geus 40-an. Mun nempot tangtungan ayeuna mah paling disangka umur 30-an. Dakeur mah geulis awakna sing satur padat. Sujani oge harita mane nyeblak melong dunungan kaluhur kahandap. Ras deui maehna inget kana cariosan Kang Dede Sulaiman. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Tawat Gusti. Jerut Sujani turun tina angkot da mobil ceklanana mah nu sok biasa nganter jemput dununganana geus dicekel deui ku si Tata. Paragi kaperluan toko kembang teh. Bareng jog kaburuan imah torojol Budiah ngaburu-buru. Hayo, engke balikna anter ka salon Imelda. Sakalian ibu arek dilulur. Tenungguan dititah 2 kali Sujani terus ka garasi. Mobil dikaluarkeun, kalacat Budiah naik, geleyeung mobil maju ngulon, rek ngajugjug ka toko kembang. Saparat jalan Budiah nu diuk dihareup ngareretan we ka Sujani, kawas nu nengetan godegna, nu ngagelempeng hejo nepi kana gado, urut dikerok kamarina, di tukang cukur nu aya di Cikijing. Mitra kaum dangu urang singket we nya. Sorena basa Budiah reres gawe. Mobil Mazda dilaju deui rek nganterkeun dununganana ka salon lulur nu aya di Pasteur. Singkat carita rengse dilulur torojol Budiah ti jero salon. Bari beungeutna sura-seuri bangun anu bunga. Hayo, Cenah bari diuk na mobil teh narik rokna heula nuduhkeun gurat beureum dina pingpingna. Breh salewatan katempo dina luhur dadana aya tapak beureum kawas urut dikerokan. Direret ku Sujani Budiah kawas nusurti pok ngomong.
Teu sabaraha temponya. Bisa ieu teh. Penting ngorokna tarik teuing. Ngadenge kitu Sujani ukur bengong. Teu nyaho kudu nojos panonna atawa terus ditempon nepi ka jero. Sumuhun. Cek Sujani bari ngahirupkeun mobilna. Terus ngulon nganterkeun deui Budiah nepi ka imahna. Sanepi ka imah samemeh turun, Budiah nyemprotkeun heula minyak seungit kana beheung Sujani. Tah, engke mun ini teh jeung ibu. Pake ieu yeuh. Ngarah badan pres. Cek manehna sanggeus nenden botol parfum warna beureum dina lahunan Sujani. Parfum luar negeri merek Paris Hilton keluaran Perancis. Simpan dina dashboard mobilnya. Makena saeutik. Ibu meulina mahal ieu teh. Parfum luar ieu teh. Ku si bapak teh dipake. Pedah bau awewe cenah. Kop kerjani. Sanggeus nutup panto mobil Budiah ngomong kitu. Mangga Bu, atur nuhun Bu. Cek Sujani bus parfum teh diasupkeun deui kana dashboard mobil. Bari terus ngasupkeun mobil Mazda ka garasi. Harita wanci geus nyedek ka sareupna. Samemeh mulang Sujani amitan heula kanu jadi dunungan. Tapi dicarek ngendong we cenah di imah ibu sekali-kali mah karesel kitu. Kusabab dokter Salim masih di Majalengka. Ditawaran kitu Sujani sabisa-bisa nolak. Ku alasan geus capek pedah tadi di toko kembang. Mantuan ngangkutan kembang. Manehna mimiti hariwang. Ku beki akrabna Budiah jeung manehna teh. Sieun hiji mangsa aya hal-hal anu teu dipiharep. Lantaran sadar teu sadar, hate leutikna geus mimiti resep nempo Budiah teh. Boh kana kulit nu bodas lobak, sintal jeung pantes we dipakean naon oge. Boh kana beungeutna nu teu ngabosenkeun, karenceng keneh jika kulit barudak umur 20-an. Mani kalau alasan. Sing karunya atuh ka ibu karena salawah batur ngobrol. Cek Budiah bangkenu. Pandai biinah. Biinah mah saban diajak ka wangkong teh. Sok ujug-ujug kerek. Tembal Budiah bari nyerengeh. Biinah. Damelkan kopi susu Bi. Jadi arek ngopi. Kapan abdi mah bade teras ka kosan abdi mah? Ke heula urang ngopi heula. Sareupna pamali. Aya naon ibu? Tanya Biinah bari norojol. Pangjiankeun kopi susu. Jeung Jani teh bisa ngopi. Cek Budiah bari ceg kana majalah film nu aya dina luhur mejana. Sujani diuk kareupeunana. Kopi hidung Jang. Tanya Biinah. Nya Bi, tong amis-amis teuing. Tembal Sujani, leos Biinah ngaleos deui. Ari Jani di Majalengkana, di kotana atau di kampungna? Sanggeus gelas kopi ditendang dina meja ku Biinah. Budiah mimiti ngajak ngobrol deui. Tebih Bu, kalebet deui. Di Cikijing kalebet deui ka Maniis. Jawab Sujani bari matana ulak ili ka papiliun. Kusabab bieu rarasan di dinya anu ngaliwat. Saha eta nu ngaliwat? Cek gerantes hate Sujani rai bulu pundukna muriding. Ari bapak kliniknya paling mana? Di Majalengkana Bu. Di mananya si bapak teh? Poho deui dia ya. Di Jalan Babakan. Teu jauh ti Parapatan. Da ibu oge. Ngan kakarik sakali ka itu teh. Jauh. Jabari weuh wae bukat di toko kembang. Nah atuh. Cacap Budiah ngomong kitu kolebat. Kareret ku juru panon Sujani aya nu ngolebat di papiliun. Aya naon Jani? Tanya Budiah barang ningali Sujani jika aya dedeleuan. Henteu Bu. Jika anu ngaringkang. Eta deui tah resep ningali manuk. Sujani
rek betus terjadi. Bisi matak Budiah sieuneun, malah tambah heseng kerek balik teh. Kitu cek pikir Sujani dina mangsa harita. Nya si bapak eta teh nu meuli manuk teh mahal-mahal diurus mah henteu. Akhirna mah si bibi nu maraban nu galisuk. Cek Budiah, panona ayeuna mah neuteup kana kurung manuk nu keur lenggutan. Daripada mikiran manuk nu keur lenggutan mah mending gara diinum kopina tah. Geus geus mah moal ngeunah. Cek Budiah bari nyerenge. Teresep ibu mah kana manuk nu lelenggutan teh. Resep sote kana manuk anu giras. Cek Budiah ngabarakatak bari nyokot gelas hareupeunana. Regot kopi susu diinum nu panasna geus rada ngurangan. Sujani oge kitu, manehna mah malah aya 4 regotna. Nah atuh rengse eta anak perang teh kadenge siga aya kaca anu peupeus. Budiah hampir luncat nempo ke arah datangna Sora. Tapi di luar eueuh sasaha. Ngan samemeh datang eta Sora katempo ku Sujani sajorelat ciga aya awewe nu make kemben bodas. Gelas sei kopi ditunda. Tuluy Sujani ngaluris ka palebah datangna Sora. Sora naon tadi? Dawuh sasaha? Ces ada kaca peupeus tapi kaca teh kuna naon? Cek Sujani bari ruat-reret ka jalan. Aya naon Jani? Cek Budiah ti jero. Teu aya naon Bu? Tadi kaca sada nu peupeus. Nya jeung mah eta meureun batu nenggor kaca di jalan. Budiah ngan saukur melohok mata simeuteun. Terilat ti harita Sujani amitan. Permios we atuh abi punya bade uih ka kosan, cara rape ta can ibak ieu bararau. Heug atuh. Tembal Budiah bangunan jelu. Geus kitu mah Sujani gura-giru keluar imah. Terus muru sisi jalan rek megat angkot ngajug-jug ke tempat kosna. Mitra kaum dangu poe ka poe geus kaliwatan deui wae. Ninggang poe Kemis sore manjing ke malam Jumaah. Sujani kadak rengse nganterkeun Budiah ka imahna. Mantas ti toko kembang saperti biasana antar jemput teh. Balik teh rada elat. Kusabab tadi nungguan Budiah heula. Mikeun duit jang bensin, meh isuk cenah langsung mangkat. Mitra kaum dangu basarek balik ka kosan. Di jalan teh macet. Jorojoy hatena hayang manggihan deui imah Neng Dara. Meungpeung aya kandaraan cek pikirna. Atuh geus kitu mah leok mobil dipengkolkeun ka kenca. Ngajug-jug ka arah Nyeng Seretea, tempat imahna Neng Dara. Wanci sareupna Sujani geus anjog deui ka jalan Nyeng Seretea. Terus kumanehna dipaluruh jeung mobilna lalaunan mapai-mapai jalan eta bari nginget-nginget nengetan lebah-lebahna. Tah kamari teh ka dieu pan yo. Oh, nya terus mengkol ka dieu yo mun teu salah mah. Cek Sujani bari kegerendengan sorangan.
Samemeh makam astana anyar mobil dikasihsikeun. Reg eureun sanggeus ngaliwatan warung bapak-bapak kolot teh nu basa kamari Sujani kungsi tumanya. Kamanehna nanyakeun imah Neng Dara teh. Harita teh si bapak warung keur nutupkeun cantang warungna. Tayohna mah sakedeung deui oge rek balik. Sanggeus mareman mobil jurut Sujani turun tuluy nyampeurkeun. Bade tutup, Pak. Sujani nanya. Nyajang. Ke. Ieu teh si Ujang anu basa kamari nanyakeun jalan Kembang Dara teh alen. Cenah tembal si bapa warung bari nuluykeun beberes. Mohon, Pak. Tembal Sujani pondok. Red manehna ngareret ka imah gedong nu aya di peuntaseun eta warung. Bet aya bandera koneng nu ditancepkeun dina pager. Aya nu maot, Pak? Tanya Sujani. Nyajang. Bumilah istrina almarhum Pak Herman, mantan RW di dieu. Aslina mah urang Sumedang. Maot ngadadak jang cenah mah jantung. Inna ilahi. Terus dikuremkeun? Atos tadi jam 10. Jam 11-an gitu asana memelohor lah. Oh. Biasa tutup jam sakieu, Pak, warung teh? Warung mah biasana tutup pada Isa jang. Kira-kira pukul 8-an lah. Teu kuat tunduh. Nah wayah kieu geus tutup atuh. Pantai ketahlilan. Pada Isa tahlilanana. Katambah tos daya sasaha di bumi nu kapapatenan teh. Oh, Tegaduh Putra. Cenah mah geus maot putrana. Masa 10 tahun ka tukang. Maotna ge di ditu cenah di lemburna di Sumedang. Ngan gaduh hiji putrana? Hiji cenah mah awewe. Anyar dikawinkeun cenah maotna teh. Kateuing atuh. Nanti sabrak pindah ka dieu oge sok tara kapapanjangan mun ngobrolkeun budakna teh. Oh, jadi kosong atuh bumi nanya. Nanti aya dulurna? Aya. Kanak darah-darang bieu tah di Sumedang tapi anggar we. Sasat jadi kewajiban urang salaku tetangga deketna. Jadi diurus keluarga we tahlilan teh. Mesal sejang can mandi ongkoh baba teh. Kumaha kamari? Kapanggih jalan Kembang Dara teh? Tanya si bapak warung bari jepret nguncikeun pantu warungna. Oh, nya eta teh kapendak, Pak. Nah. Menang bejati saha atuh jalan Kembang Dara teh? Ditanya kitu Sujani ngahulang sakedapan. Tapi teu lilapok nembalan. Oh, ti panumpang, Pak. Da harita teh dianterkeun ka jalan ieu pisan. Hanjakalna teh teu ditengetan lebah-lebahna, sasatuan Cijanari nganterkeunana oge. Ka ditu meureun ka jalan Pajagalan. Ngalewatan asana anyar, malum penting mah meureun sok poek deuleuan. Kabeh jalan pandada maririp ongkoh di dieu teh. Cek bapak warung. Nya juga nama. Are ka mana ayeuna? Tanyana deui. Nya eta penasaran kuring teh, Pak. Rek nyoba neangan deui bari inget-inget lebah-lebahna. Ya kan itu we lurus sugan panggih. Ka jalan Pajagalan geura hayu jang lah. Geus burit baba marek balik. Cek bapak warung amitan. Kamu mangga, Pak, mangga. Tembal Sujani bari nyampeurkeun deui kana mobilna, kalacat naik, gerung mesin dihurungkeun terus maju lalaunan. Jalan beuki lila beuki nyempitan. Nu tadina loba imah di sisi jalan ayeuna mah geus langka. Nu aya kari kebon eurih jeung tangkal kelor kenca katuhu. Kaayaan mungguh simpe celetrek Sujani ngahurungkeun lampu
Di luhur cahaya layung geus koleas tonggeret reang di sarada. Angin letik ngahiliwir dang daunan peting harulang kawas silih gupayan. Tidinya mah hareup weh teleum waktu sareupna wanci teu nyesakeun panasna mata poek. Atuh kaayaan teh jadi poek meuni mongkleng ngan ukur kacangan ku lampu mobil anu nyebrotkeun cahyana ka jalan anu beukila beuki ngaletikan. Mitra kaum dangu bari nginget-nginget lebah-lebahna Sujani ngomong sorangan. Nada bener apa lebah dia imahna terasaan mah yo. Tapi nah leuweung kieu. Kapan apa lebah dia imah gedongna teh yo? Cek Sujani bari tuang tong keluar. Gebeg manehna ngagebeg. Kusabab geuningan manehna keur aya di sisi makam astana anyar. Breh katempo di jero makam aya kuburan anyar. Nu taneuhna masih beureum keneh kasorot ku lampu neon nu dipasang di gapura makam. Eta meureun makam nu maot teh. Cek Sujani. Nah atuh teu lila kadenge sadama nu koreak peting kareak. Hawar-hawar kapireng ngelak ditema ku sora adzan magrib ti kajauhan. Kaayaan dirinya beuki keung, beuki lewang. Celetrek mobil di pareuman kusabab katempo amper bensin geus kikicepan. Aduh, bensin ngedip deui ah. Poho biar ka pom bensin. Padahal duitnya geus dibere ku si ibu. Ah, aing mah cek gerentesna. Mitra kaum dangu rada lila Sujani didinya. Bari ruat reret. tapi cukup kene meureun kabalik mah bensin. Tapi mun dihirupan pasti beak yo. Cek maena deui. Cek leungeun ngarongkong kana botol aqua nu aya digigireun jok leguk diinum. Red kana jam nu aya dina mobil geus jam 8 peuting. Teu karasa manehna hampir 2 jam di dinya. Teu salah kitu jam teh. Asa cepat-cepat amat. Si amat kita cepat-cepat. Pikiran lewang ngaran cabang. Betras inget deui kana kajadian kamari. Basa aya nu nembongan teh. Seletrek mobil dihurungkeun deui. Jandela ngeblak dibukakeun. Leok mobil tuluy diputerkeun deui. Balik deui nyang hareup ka arah asalna datang. Geleuyeung lalaunan. Nah atuh, sageleuyeungna mobil ti tukang kadenge sora anak hayam ciciakan. Rei Sujani muringkak, da sok remen ngadenge beja. Cenah mun aya sora anak hayam ciciakan teh kila-kila aya ririwa. Nya Kunti teh. Beuki lila eta sora teh beuki nong toreng. Geus teu dipalire deui ku Sujani, jongjon we nyupiran. Kuriak cilaka mun hantem mikiran nu kitu mah. Harepan manehna supaya teu sieun teuing. Tapi terilat di harita dihareup kurang leuwih 20 meter lepat-lepat katempo aya awewe keur ngajanteng di sisi jalan belah kenca. Enya awewe make seragam SMP keur gugupai ka manehna. Sanggeus deukeut reg mobil teh direm, pok Sujani nanya, "Taya sangkana naon?" Beungeutna asing, awewe ngora nu kira-kira umur 15 tahunan, kira-kira kelas 3 SMP. Bade ka mana, Neng? Tanya Sujani. Bisinya budak sakola nu kapeutingan. Bade ngiring numpang. Tembalna. Hawa tos teuing hayu. Cek Sujani, berai si awewe muka panto. Selak eta mojang teh diuk dihareup kencaeun Sujani. Nyalira wae, Kang. Pokna. Muhun. Ari Neng tas di mana penting-penting masih keneh make seragam sekolah? Tanya Sujani bangun heran. Abdi ngantosan dijemput ku pun bapak, tapi teu aya wae. Tembal si mojang. Meunang sajongjongan duana ngabaretem. Tapi sanggeus rek kaluar ti jalan yang seret, pok si mojang ngomong. Tos Kang abdi balungsur di dieu. Mangga Neng. Cek Sujani bari ngeureunkeun mobilna. Kade sing hati-hati. Cek Sujani. Si mojang teu nembalan. Penasaran. Kusabab si mojang teh ngomong lungsur di dieu tapi teu turun-turun. Penasaran red ku Sujani diraret ka palebah mahina diu. Gebeg Sujani ngagebeg. Bet eueuh sasaha. Awak karasa ting sariak. Ras inget deui kana sora anak hayam nu ciciakan.
Tetalangke deui dius bae maena mangprung ngajejek gas mobilna ngalumpatkeun mobil setengah ngapung. Waktosna tanya kapan mitra. Cag heula urang tunda jejer carita dina episode anu ayeuna. Gesan enjing atau nepi pageto urang teraskeun deui. Samantawis ayeuna mahkeun urang teunden heula di handeuleum sieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancingas rasana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment laras pisan. Aduh